Aduh menikah harare joki juku teh pokoknya mah. Seger weh, aduh genah di tiisi euy. Ah pokoknya mah mantap pokoknya mah. Au. Hei. Eta ala toha rasulillah salatu wassalam. Anjing saha itu wanianan deh kah ngarebut lapak dewek. Bagong teh neang ku anjing. Keur naon maneh? Ieu lapak dewek kunaon man ngarit di dieu? Kan ieu memang nu batur nu amang-amang mah di ditu pan tempatna ge. Pan itu harus dewek tika ditu teh. Lah loba bacot. Udang sih ya. Wani-wanian rebut lapak dewek. Ini sih ya. Ya. Penyahuan dewek. Jangkor gitu. Lah. Awas si ku aing. Santet ku aing. Awas ku aing. Dan cewek santet si ku aing. Jadi ujang kaya naon pergi naon ka abah coknya dios Abdi jadi bah nanti kieu kurang teh bah amak ka jelema bah jelema nanti hideung bah teu kasep teu bah nyata ngaganggu we usaha urang bah abdi mah yang disantet teh si jelema teh bah abah bisa teh nyantet bah sabaraha ge dibayar bah lain eta nyebut hideung salah ledek eta sanes bah naon maksudna eta ya ayeuna mah abah ngarokola we tah ngarokola oh pina nu abahnya sawes sopan gitu dan join bah raosnya jadi nami ujang teh saha nami abdi mah Hendar sok disebut mah Tuy. Jadi ujang teh benar-benar izin kasih eta teh nya gampil anu sok kira-kira hayang irah apa ya Ayeuna wae bah ayeuna siap ayeuna mangga pokoknya mah bah ulah disesakeun eta si nyawa jelema eta nya pokona teh yang nyawa pae ayeuna dibayar sabaraha oge gampil pisan oke ku abah ayeuna di gawean eta jelema abah abdi mah bade pamit nya tos wengi geuningan tutus tabu 9:30 nya mangga jamnya sok ku abah ayeuna di damelan anu selamat di jalan ya pokoknya masih dadan disukan modar pokoknya mah ku aing bieu geus ditapang nyantet aduh geus peuting ayeuna mah isukan tingali we reaksina paeh atau henteu nama isukan aing poho bingan disantet saha nya aing teu nanyakeun paduli duit mah saya
Aduh. Nah jadi ke aingnya nyeri nanti nyerang nanti. Buah-buah salah nyebutkan jelema. Anjing, aing poho tengah bijakeun eta ngorek disantetna. Pasti ingetan ngaran aing. Aduh, dasar dukun cabul. Datang aing isukan mah. Aing teang dukun ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Lain. Ari abah teh nyantet teh si dadan apa? Urang penting anu kabeunangan lagi, Bah. Ieu teh nyeri bah dada teh asa ditojosan ku paku. Panas, Bah. Abah salah nyantetnya. Pan abah teh penting teh mikir. Ari Sugan teh pan nu disantetna abah teh terang hendar pan namina. Pan eta mah nami abdi, Bah. Pan cek abah, ari ujang teh saha nami saha cek abdi. Nami abdi mah hendar. Sok dipanggil nama entuy. Abah meureun goblok nanya. Kalah nyantet aing. Ku aing teh geus dibayar, Bah. Dibayar. Dibayar geuningan. Kela. Penting engke mah atuh aya kieu we. Da duit geus kapake ku abahku si Umi geus dipake meuli itu goreng sangu. Tah, engke penting we ku abah digawean deui meureunannya. Kurang lain acara nyen videonya. Pokona mah bacanya iranya. Sampai 2 poe lah, 2 poe beres. Proses editing jeung editingnya. Pokona mah tongton, pokona mah tong lupa ditongton, pokona mah rame. Bilang lagi. Pokona mah anjing sieun. Woi. Saha sia? Kewanianan. Barebet lapak dewek tingenan. Hei mamang milik Allah lain milik amang lain. Ah, kamu bacot teh. Itu maksudnya baik nanti kita kurang tuh orang kata-kata silat heula kerta. Itu merupakan adegan silat heula. 1 2 Tuh rupanya itu maksudnya mana teh dulu. Ya apa itu gitu kan tuh. Baca dulu deui. Ai teh kitu deui. maksudnya kudu depannya gitu. Aya wasitan aing ke video tadi. Tok betul. Nu alus mah di tengah. Kayak gelak aing. Nu di tengah. Jong. Ah, bisa. Ma, doakeun. 1 2 Silakan. Jan. Yo, sing aing tapi dia kuyuk. Adalah seuri atuh. Mana toko kuyuk. Jan. Lah, loba bacot. Jeung aing anu jajahan teh. Guys, bareng gue lagi untuk semuanya ngenskuy anjay semuanya. Kita ini dalam olahraga syuting. Aing pecah anjing teh kuat anjing. Pikiran aku sih anjing. Aduh jatuh ya. Oh, di balik layar aja.
Ulah daek gawe tapi